Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa sadayana tepang di sareng Mang Inu dina dongeng liung Teh Yeni ayeuna bagian ke-28. Ulah hilap pamirsa panglojongna like sareng subscribe, nuto subscribe hatur nuhun hatur. Sumangga nyanggakeun. Liwung Teh Yeni bagian ke-28. Bau samudra jeung mawar nyambuang marengan jiring anu beuki ngadeuketan. Jeleng ratih luncat ka tuangan warji nangkep ti peperekat bari ngajutkeun beungeut na tonggong warji. Awas sabudeureuna karasa beda sagala sora kadengi kurati sedeng salakina teriuk-riuk. Ser hawa tiis tina dampal suku nepi ka embun-embunan. Rati ngahegak sabab awakna karasa berat, sada genting beuki harus senyit mawar beuki seukeut. Angin nyelusup kana pundak Rati maksa ngahudangkeun nu keur nyusup. Jajantung ngageter nu geulis pangprop panutup. Andika rek ngabdi ka kaula. Rati ngahnya kasima ku jirim Gayatri ngajanteng hareupeunana. Imut panis teu nyieukeun sagala kasieun nu geus ngarunung dirina. Hade Andika tuturus nu ngarundaikeun para abdi kaula. Andika pembayu ngariksa kakawasaan kula di bumi sangkala. Ratih molotot teu ngicep pakaian geus cukup kasang najan awak karasa ngagibrik. Gayatri ngalih ka lebah warji teu karasa rangkulan Ratih lesot tina awak warji. Gayatri ngarangeum leungeun warji ngalengkah mundur ngawirahma jeung sora gending. Jalan ngembat panjang geus robah jadi patamanan endah. Panjang weweg aya gaya baheula aya di tengah taman. Arca kuda ngajegir sisi gigireun eta ranjang. Spray beureum pinuh malati jeung mawar jadi wawangi ngabarak mapag nurek sosonoa. Samping dodotan udar lalu lalaunan tanpa aya nu ngarorodan. Pon kitu deui papakan warji lalesotan sorangan jeroning leumpang dituyun ku Gayatri nuju kalebah pangsarean di tengah taman. Udar kabaya udar sagala teu nyesakeun panutup rasa. Awak buligir duaan warji lir ucing nyanding paisa. Ngarontok ngagulang gaper Gayatri nu cicirihilan silih keuyang. Sirih lendotan hinggarerung kawasato keur ngagulung kadaharan.
Ratih teu ngiceu sagala katempo ku dirina awak teu bisa usik nyakseni salaki ngumbar birahi jeung Gayatri ting cikikik ting cakakak kuyang madu dina sapatemun meakeun panjangna puting sukan-sukan. Sirah Gayatri ngadang heula kalebuh nafsu dina kaulinan birahi. Warji ngagerung dieunder nafsu mangsa tacap kalalakianana ting serenge silih rangkul. Teu sadar inti kahirupan geus kasedot ku siluman, ilang sari kamanusaan, ilang rasa tina ati, ilang awas ka jauhna. Ngulibek pikiran katingker ku pangawasa makhluk bumi niskala. Dunya nya ukur dunya nu nyanding dina pikiran jeung kahirupanana. Naudzubillah summa naudzubillah. Liwung teh Yeni bagian ke-28. Ulah hila pamirsa pangrojongna like sareng subscribe-na. Nu tos subscribe hatur nuhun. Sumangga urang lajengkeun deui. Sri turun ti imah nu salila ieu jadi panglinggihan dirina jeung Warji. Di lemah buhun eta mitembeyan ngawangun hirup rejeung Warji. Ngarasakeun endahna kakandungan, ngawangun usaha, satuluyna ngahadan imah panggung jadi gedong sigrong. Jadi ratu jeroning rumah tangga, babaran ngasaan bungana jadi indung. Nya di dieu oge si Kasep perlaya jadi tumbal kasarakahan nu jadi salakina. Ngaringkang lir macan tenangan. Liek deui imah direretan. Mang Yuta carita kahanjakan lalar liwatna tetempoan. Awak karasana henai, cak cipanon unggah marengan kepat ngadangeun. Taya nu dibawa ukur jingjingan papakean pameuli jeung nu nyangsangna badan. Teu sasemplek dibawa sagala nu dibeli ku duit Warji, istuning muklis nu ladang kesang sorangan. Pileleyan Kasep dua ibu salawasana nyarengan. Ibu moal rek tega, ibu moal rek ngantep kasarakahan murat ngakar ngalimbeng raga jeung harapan. Ibu miharep ridho nu maha kawasa. Ibu embung mun kudu nincak jeung kudu kakepretan dunya ladang muja. Nuhun Kasep tepang ibu jeung hideuk geus muka harti elas asihna. Pangeran kadiri ibu jeung hideuk. Liwung teh Yeni bagian ke-28. Ulah hila pamirsa pangrojongna like sareng subscribe. Nu teu subscribe hatur nuhun. Sumangga urang lajengkeun deui. Ibu nampi papasten jaga urang babarengan di kalanggengan, amin. Sringing hak jeroning lempang bah karem ngusap tonggong Sri nu eur ngabedah tu genah. Perih dihianat salaki alatan kagoda ku nu liang.
Moal sabanding jeung ancurna ati kalengitan buah kasih alatan dipergasa lawan. Komo ieu sasat ku salakina sorangan. Sing sabar anaking. Ratih ngocak nunggu paham mangsa kumpul pangajian lemporeng sena dua makhluk. Ule sosonoan amarah ngageduru suku ngaringkang ngerek ngacurat nu ngalungsar luhur ranjang tengah taman. Kang Warji, nafsu gumulung na embun-embunan laju lumpat tenolih kana titincakan sorodot gedebut awak Ratih ngabebengkang ninggang lemah karesek sadang resek kertas kapireng mangsa manehna nguniang red kana lemah nu katindihan disangka jukut tatapakan panon buncelik baham calawak bangecang caya lebaran duit ngabarak bacacaran sapanjang patamanan. Liwung teh yeni bagan K28 ulahila pamirsa pangrojongna like sareng subscribe muto subscribe hatur nuhun sumangga orang lajengkeun deui. Nafsu ngagugudug amarah kasalakina ilang sapada harita sabab geus kagantian kuduna. Ratih nyakakak ngumbar gumbira batin ngarasa sugema nempo duit nu teu kaitung loban. Kawas budak anyar dibere cocokoan jejeritan ajrag-ajragan mandi madu duniawi silo kaendahan. Kabagjaan panjomo jalma-jalma nu ipis iman pong sagala amarah kabeh bejokeun ngaleuna duit entut diciptakeun tina papakean Gayatri nu lalesotan memeh dilayanan ku salakina beuting teu karasa nyerelekna. Liwung teh yene bagan K28 ulahila pamirsa pangrojongna like sareng subscribe muto subscribe hatur nuhun sumangga urang lajengkeun deui. Mata poe luga nyangan buana Warji jeung Ratih anteng keneh dipepende handapeun simbut balas marengan Gayatri nu jadi sesembahan maranehna duaan kabagjaan pupulasan kasenangan tanpa kalanggengan suka nun nagih pamrih banda dipulang nyawa nu tanpa dosa. Pak, duh tiwas pak, aya mobil mangprung nenggar pila restoran remna blong saurna mah. Waduh, kumaha atuh mang? Teu kumaha pak, mun nu taruang di luar mah cilaka duaan, istri barudak keneh rumaja. Duh Gusti, kumaha atuh ayeuna mang? Hayu pak urang ka restoran aya polisi da sareng dua korban matos dicanda ka rumah sakit
Teu talangke Warji jeung pagawena ngabiur indit kana mobil muru ka tempat kajadian. Nyawe jalma geus ngagimbung, ambulan mobil polisi geus palakir di buruan restoran. Mobil nu nabrak geus digusur ku mobil derek dibawa keluar di pakarangan restoran gudeg Warji. Dua saung lesehan leureuh restoran geus paburantak ditebrak mobil nu ilang kendali, ngarebut nyawa dua urang putri. Hanca kopina pamirsa, atur nuhun utos ngiring nyakseni dongeng liwung Teh Yeni bagian ke-28. Diantos liwung Teh Yeni bagian ke-30. Lahila pamirsa pangrojongna like sareng subscribe. Nu tos subscribe hatur nuhun, hatur nuhun. Cag